Halah, mangawadul bohong wae. Buktina kamari Neng minta cangcut no aya rumbe-rumbean gini ku apang melikeun no aya hordengan. Oh, cangcut Neng teh nu aya hordengan. Mana tuh ninggal? Hayu. Turun deh. Kumaha ya aing turun. Iya. Ayo kita ke rumah. Anjay. Ih, ngacikal. Nih, enggak tuh mesti kuat. Kuat naon ini? Supra-pura wae. Mah. Neng nih, kamu nih. Enggak tuh. Nih dah mah main kuda kodok wae. Naon ge kan kudu aya pemanasan atuh Nih lila atuh kudu pemanasan mah enggak atuh pada tempatnya nya atuh enakeun. Atuh matakna teh make aplikasi we atuh nu murah meriah najan loba tumilaan ge kasurna. Tapi kan nya daripada di dieu sok. Wayahna atuh Neng, geus kumaha deui, nu penting mah bisa ampul-ampulan we atuh. Nu penting mah motor keren kan. Si Aa mah angger ari geus boga ka hayang teh. Ngolo we terus. Nya tuh Neng kudu ngolo. Kayak lamun proyek cairnya sok Neng ngoyong naon kuat dipangmeserkeun. Halah, mangawadul bohong wae. Buktina kamari Neng minta cangcut no aya rumbe-rumbean gini ku apang melikeun no aya hordengan. Oh, cangcut Neng teh nu aya hordengan. Mana tuh ninggal? Hayu. Kumaha Neng? Raos teu, puas teu? Puas atuh seperti biasanya nu saena mah. Biasanya geus puas mah saya dibikeun ya Neng. Apa sih yang enggak buat Aa? Si Neng. Kieu Neng, ata ya perlu. Perlu naon sih Eta si bule kegering yang diperiksa ke dokter. Ulus ya karunya si bule gering pantasan teu syuting. Nya justru eta mata teh syuting oge karunya ngabig brig. Terus Aa perlu naon ka Abi? Nya kieu Neng, kamari si bule teh nyiem duit ka Aa. Ku sabab Aa teh gaduh. Jadi Aa teh bade nambutelakan Neng. Pan Neng kamari geus cair. Ulus ya nih karunya nya si bule. Sabaraha kitu butuhna? Teu ageng Neng, cuman 500.000. Nya kayak ku adi gentosan deui, kayak ku adi kieu deui dah. Enggak tuh. Nih. Enggak tuh, udah baik kamu mah. 1, 2, 3, 4, 5, yo. Gitu, Abi yo 50.000 deui jang meuli si cincare. Bios atuh pengorbanan nuhun nya. Aya tuh Neng beli bade euy, si mama beli penilarian. Da laki mah kabeh kitu geus dibarengeun aja dibere duit deui. Sanes kitu pan bari sakalian ka pabule. Ayo. Ayo enggak. Itu cangcut tinggalin. Lila ieu mah kemana euy? Nah. Aku lagi namun tuh loh. Yuk. Masalah namu kok ada siang kene abi teh betah kene atuh. Bro, ada kalau rempodan we. Nah, eta. Iya, orang cek nagih setoran motor, dibayar moal tarik motornya ya. Kelah iya, pas aya da acis mah. Mana ya seberapa ya? Pas, gope 500. 4, 5. Oke, pas mantap. Emang udah telat deui storna gara. Ya punten ha. Teu ku aing tarik ya. Yuk ya, Siap nun ha. Sawang sulna. Ngomong cina aja mantuan si bule ke dokter. Bukti aja setor motor. Iya deh netu. Alasan deui atuh ni maaf atuh ni. Maaf deh nyeun sakira. Sakira na teu bisa ngomong dajang motor. Buntung sok pinjaman duit kata duit yang sekin care. Ini ampun kagarawagan gitu nih. Ini mah gantian ayeuna.
Teu boga apa gede nginjem ka didinya nih. Ah, gantian aing mah balikan deui. Balikin naon? Iya tah. Mana bogonya itu kasih bule. Tuh. Ah, waduk mana mah. Ya, tenang we urang mah. Cukup butuh lalaki nu berwibawa. Berwibawa kumaha? Ya orang kieu me. Mana mah kondo modal doang. Urang mah butuh yang berwibawa. Wih, bawa mobil. Wih, belanjain. Wih, ajakin shopping. Wih, nyalon. Eta wibawa. Anjing. Meh, kamu sepertinya lagi bahagia. Iya dong, bahagia. Lagi jatuh cinta. Wow. Jatuh cinta ke siapa, Meh? Sampai berseri-seri begitu. Ada cocok ke bilang I love you ke aku. Nih, Meh, aku kasih tahu ya bahasa Inggris. Butterfly itu bukan berarti mentega terbang, dan deadline itu bukan berarti garis mati. Jadi jika dia bilang I love you, bukan berarti dia mencintai kamu, Meh. Dan janji saat kampanye bukan berarti harus ditepati, Me. Oke. Meh, hai atuh orang nikah. Tuh boy, ulah sok rurusuhan sieun. Hah? Sieun kunaon? Esme mana teh? Manyarek nikah sieun mana mah? Sieun malam pertamana, abuy sayang. Di mana-mana ge nya malam pertama mah ngeunah pisan. Ada embung sieun. Sieun kunaon emane ye? Mun mane sieun ku malam pertama geus we kawin jeung psikopat nih jadi malam terakhir anjing. Ganeng. Gandeng. Nah, Perdengan gitu. Hayu tuh. Lain hayu anjing. Nyatu kedah pemanasan mah, gitu kan? Neng, Pasti yang enggak buat AA. iya Neng. Ata ya perlu. Perlu naon sih, A? Nah, Len. Action. Ya. Waduh anjing. Kalau dia karena rempodan gitu. Eta A. Duka sah. Si anjing. Nah, emane jeung make sieun malam pertama teh ngentot.